Waktunya Canggih Gar, carita, ngeunah, dan segar. Kemen, ngilu jeung bapak sia ayeuna keneh. Aya naon atuh Pak? Geus lobananya bapak geus sepel pisan ka indung maneh sia. Teu bisa diwarah pisan, teu bisa diatur. Geus urang tinggalkan we Pak Kemet, maneh ngilu ka bapak ayo. Terus anu ngurus kemet saha Pak? Bapak nu ngurus Kemet mah, bapak ge masih kene sanggup lah ngurus maneh mah. Terus anu mandian kemet saha? Terus nu mangikeun seragam kemet saha? Terus anu ngajeun anu masak keur kemet saha? Nu nyoso baju jang kemet saha? Sakabe pagawean indung maneh ku bapak digawean tong sieun. Hayu ini. Oh nyanya tuh Pak. Kela ngan aya hiji anu bapak teu bisa Kemet ya. Naon Pak eta teh Pak? Bapak teu bisa reuneuh.